Assalamualaikum, dulur sadayana mugi aya dina kaberkahan. Ieu rambutna acak-acakan gini, teu nyisirat, geus lah. Ieu aya di pangkeren bumi, aya jemuran elap deh, mengganggu pemandangan aja. Ieu aya kebun salit-salit, tapi di pelakana ieu di pinggir wungkul. Ieu kebun dapur lah, dapur hidup cenah mah kitu. Ieu teh aya gedang, tangkal gedang. Ya teh sirungan deui mulai deui ieu sami nu ageng ieu eta dulurna teh gedangna teh leubeut pisan dugi ka sakit sih teu jagung teuing tapi buahna seueur itu mayat si buahna teh seueur gitu dugi ka teu kuateun si ieu si tangkalna teh beungas nu ieu sami deui tangkalna teh beungas dugi ka makaning ngarora keneh gitu can ieu si buahna teh amis ieu teh beureum amis kira buat udang Thailand sigana mah. Tos amis teh si buahna teh. Juga manglebarkeun gitu abi ge ieu juga beungas ge. We alhamdulillah ayeuna janten deui teu nu sakieu tapi na ieu jangkungna mudah-mudahan siangal gedangan deui. Ieu aya lidah buaya, aya tangkal naga tapi can buahan keneh nagana. Aya cengek, ieu teh cengek domba. Nama cengek domba ekor barudak sok nyamel hareseupeun barudak mah kitu. Aya abdi mah sih seneng lada sih jadi jarang karena lada. Aya paeh dieu aya cengek deui. Tah kitu. Lumayan lah teu kedah meser cengek aya di dieu teh. Baradag lada di cengekna kitu mah. Pami ieu mah kebon batur. Jangka sampu wungkul pami hoyong kedah nyungkeun heula. Nepi ngagaleuh. Itu dulur sadayana ya sambil moyan ya teh di dieu teh. Teu nya mugia sadayana aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.